aduh salon sing ka surga. Amin. Bareng jeung salon-salon. Tumpakan. Nitiwanci nu mustari kersaning Rabbul Izzati nu nyarengan ka urang sadaya dina ieu wengi urang Cibaralna urang Cibarilu tiasa kempel dina ieu wengi berkahna Sohibul Hajat bade nikahkeun kersana Cep Riki di hadiran ku rupi-rupi jalmi nu beda-beda profesi sareng beda-beda potensi. Bahkan nu hadir ieu jalmi jumlahna leuwih ti hiji sanajan panitia ka abdi can mere cai. Bengah dina ati sabab dina ieu wengi seueur para ulama sareng para kiai. Pamuda sareng pamudi sanajan dina ngaji rada pati kurang kaciri. Utami dina ieu ngaji diayeban ku pemain inti nu geus teu bireng deui dina ngaji lolobana nu hadir iwalti aki-aki jeung nini. Aya nini. Aki-aki. Parawan. Nu nyanggunyar. Nu nangkep tuur. Nu nyeri tuur. Nu roromeheun. Disaksani ku langit sinareng bumi dina ieu wengi urang maksad bade milari pangarti ngabandungan ceramah ti hiji istri nu asalna ti daerah Pangandaran kasebatna ti Kecamatan Parigi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Kurang kompak amina. Di mun arek lain ayeuna. Ari ece hoyong ka surga. Nu palih dieu ibi hoyong ka surga. Palih ditu akang hoyong ka surga. Mutarib mabarudak. Tumakalah arudud. Ngajawab mah kitu. Tukang salon ge kalah udud we. Nu gigireunna nama komo molohok abdi juga nu bongkok. Ya bener. Bu, hoyong ka surga. Apal jalana. Ya gerak ku abdi pada diwartosan sebarengan ku sarerea. Kamana mah ece jalan. Lain kitu. Atuh jang dicelengkeun bari salah. Kamana mah ece jalan ka Jogja. Ka dieu mah akang ka palih wetan. Kamana mah ece jalan ka surga. Ka dieu mah ala ibi ka pangan. Naon ka panganaran? Ka pangajian aja. Ini ka panganaran. Nuhun dalilna jalan ka surga ka panganaran. Balikeun deui. Kamana mah ece jalan sok nema ka dieu mah ibi ka palih wetan. Kamana mah ece jalan ka surga. Ka dieu mah alam mah ka pangan. Hasan tuk Jeng. kadola eta baca di titahku saha nyebut jereng. Ih jawab telat kakak sih. Oce saha nu piwarang nyebut jereng. Di piwarang ku abin teu. Ku RT. Barada minta Pak. Nah, tuh geuning janji nyebut jereng. Abdi mah ukur tuluk tuk. Gus. Cenah seksi angkang teu ngareunah aya tuluk tuk eueuh naon. Tah,
Ari jrek teh igau tuluk tuk teh tepak saha nu nepak di dia Allah saha nu igau di dia urang sing bisa ngigelan kana tepat ti Gusti padahal mah ece teh tumbuh padahal mah ece ka dieu teh horeang di bumi hanca sinetron layangan putus tinggalun ikatan cinta dikantunkeun kunaon geuning ibi ka dieu sementawis ieu teh ece bumi jauh ti imah angang abdi bade naros ibu ti bumi ka dieu naik motor apa eta nu naik motor diongkosan kudu hajat eta nu naik motor nu gaduhna di bensinan kudu hajat budak ece jajan balon di jajanan kudu hajat sok ece teh ka dieu kalah jahat duit rek naon atuh ece ka dieu bade naon akang ka dieu tujuan anu utami daya deui iwati urang bade milari sabab ibu anu angkat kana pangajian bapak anu angkat kana pangaosan ieu teh kaya-kaya ngambah jalan di surga alhamdulillah da angkat kana ngaji mah daya hiji lapan teu jadi nilai ibadah lengkah ece jadi ibadah kepat akan jadi sok atuh bantuan lengkah ece jadi ibadah kepat akan jadi diuk di dieu teh jadi ibadah nundutan Oke, ibadah. cek saha di mana eta mah dalil nundutan jadi ibadah boro-boro nunutan nu beunta ge cakaruhan ngan yakin ibu bakal beda jalmi nu angkat kana pangaosan mingguan jeung kana pangajian kieu tuh geuning katingali si abah nu dihandap angkat kana mingguan masuk make sarung kali-kali ini kana pengajian kieu mah make calana panjang bari badan teuing ditalian ku rapia nini biasana angkat kana pangaosan mingguan masuk make sarung gejeum samping kali-kali kana pangaosan kieu mah menining kasih nini make calana legging dan ingetkeun eta bintis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak Kucing. itu nyambung sok lah udah tidak ngajak edan dikoet ku anak kucing eta nini make Legging. tapi tarik-tarik dijemput ngaji Allahumma sholli wa sallim wa barik ikhlas ibu angkat ka dieu bade naon ece teh ka dieu bade ngaos alhamdulillah ari abdi rek naon ka dieu da salaresna mah abdi teh jadwal teh kedah mah di Garut ece kunaon abdi teh ka Garut sapaparat jalan nepak tarang rek naon ka Garut dawuh nu monang puguh ka dieu mah kudu hajat sae teh nami bapak hajat teh deh ku bapak jar kasih abdi dionang pasti ari kanu ngonang mah komo abdi ayeuna datang yakin abdi bakal loba dulur geus loba dulur pasti balik di dia bakal menang doa duit kecil ini mentang-mentang duit gitu dan dia teh kurang semangat abdi teh ngaos teh Bu iya dulu deh berarti aki-aki Aya eta pemuda tah. iya teh apunten Kang Jar kasih ieu saya teh kirang cocok ieu tuduh teu kiat ieu ningali barudak yang ku budak teh lijang udah teh jiga aki-aki bisa ieu teh biasa nama saya mah teh sate ku budai biasa nama punten Kang Jar kasih ieu mah ngawartosan we biasa kakak rek ngomong iman tidak kieu